Itadakimasu. Tah ayeuna mah ngirim paket barhal, barang mahal. Mun maneh mah bahlul, mun ieu mah bahlil. HPA-nya. Tapi teu cek dulunya. Teu cek dulu. Teu COD cek dulu. COD biasa. Cek dulu sih. Cek dulu. Teu ayeuna COD cek dulu tidak. Jadi teu biasa dicek di kurir gitu. Palingnya dicek biasa we ku HPA. Dina teh sesuai nanti pengajuan lewat aplikasi. Pan lamun dia COD cek dulu mah ku kurir teh langsung tiasa di video, teh sesuai langsung ku kurir tiasa diambil gitu. Biasa. Amannya? 3 juta 3 salapannya. Iya amannya, teu aya ieu segel nu kabuka. Ku urang pastikeun segelna masih aman. Soalna aya modus penipuan, kurir ngaganti isi barang dituker make barang lain. Edan, tinggal si AA jualan minyak urut botolan. Gampang ya. Kedap. 3 juta 3 salapan langsung pas. Pas. Sip. Anjay si bapak cair euy, ek mabok. Tos